Gani akan assalamualaikum. Salam. Apa cerita nih Mbak? Hah? Terima cerita nih. Oke, lagi bikin makanan kosong, nggo esuk, nggo lauan. Kenapa takon ya? Iya, kenapa? Jadi kan bosan ikan nih sih. Lagi dolan kata. Kayak aku pantakon. Iya. Jenengan kan lagi gue jukut duit yang aku ya. Iya. Kalau 1,5 juta. Iya. Wis di sahur 1 juta. Iya. Kali 500 so ya. Iya. Sekian tak tagi maning. Wis jatuh tempo. Primen sih. Ya, ini kemana lagi? Lah, kan wis di naik. Primen. Utangnya kan 1.500. Iya. Mbak, Ya. sampainya wis di tak kayak duit lagi ku 1.500. Iya. Sing situne wis di sahur. Iya. Saiki kan kare sisane 500. Iya. Nyong tak jaluk saiki bisa beli. Ora ya, duitnya wis dipakai primen. Dipakai nggo apa? Ya gini, Ya, wis jatuh nggo tempone kebutuhan. dina kieu. Kok ya, tempo maning kok. Tempo ya ora bisa tempo. Nah, habis Tempo, duitnya wis tempo. lakap. Anaknya tempo sih primen. Kok kan pandidol, kok harian wis laku anang, kok batinnya ya. Wis mana wis kok naging kok maning hari wis ana ya. Ari ngusir ta gampang mana. Ya wis kok beres lah 1 juta maning apa 500 maning. Paling 500 maning lagi ku 1 juta wis di sahur. Iya wis 500 maning kecil gampang kok. Awas ya, sampean ya. Iya. Aja janji-janjine bae. Oh iya wis. Bakal tetak selasi sangkep. Wah, ora selasi. Temenan ya, Mbak ya. Iya, mana wis lah. Wah. Ngomong baik sampean. Jagung segaring-garing, coba bisa ditungguan. Kalitian berat, isi dekahna berat. Segaring-garing gue dengan jagung. Para rutin gitu mah. Isi dekahna baik. Ku makan dia. Oke ho. Jagongna can garing, aing jang bayarna. Atuh jagung mah geus garing terpal mah geus dipake. Ku maksudna. Aduh, ke daing maltin di kun mah geris nu sidekahna. Oke ho. Henteu geus ka dia ge di panjeran. Di panjeran tina naon jagongna dan pisan garing, poena eueuh. Halo, atuh ku makan lagi duitna jangan diputerkeun deui. Hutan kumaha aing malkan di neanganna. Ati pira setoran saminggu 50.000 mesti teh boga. Pan hoy keur teu boga mah da teu boga sebuge. Oke sabar ho, daingna jagongna ieu sapoe deui paling. Atuh ieu jagung pan garing nya. Acan sok dibalikeun deui ai kurang garing. Itu situ kacang bini sabrang. Nu batur tama mi HP. Nu saha mun batu di poe dina buruan dewek. Oh, mi HP. Age, ieu mah ceritana. Op. Duh. Kayak nganterkeun gampang geus boga. Nganterkeun. Eueuh bae sistem teh mangahutang nganterkeun. Eueuh. Kita sejarahna nage. Ya sudah kumaha ini jagongna pantak. Pan garing. Geus enak harga. Bude wi diantar ku dewek. Diantar. Heuh lah, batur ke buka hutang kami. Nama. Kompor can bayar. Tan bogaeun da mun.
Ini mana? Iya, semua tas iya sih menggunakan. Inok tuh ho, wa. Berarti bukan duitnya. Boga ho, bang nang. Dewa. Weh. Itu sarapi. Inok tuh kor babayar hutang. Ada Sembarangan. sedekah. Ya Inggris dewek nyokot terpal di kami. Tilu embleg. Eta mahalnya ho. Oh nya. 450. Dewek sebenarnya penyanyi. Pandai nama jobna keur sepi dak rona. Kursepi. Ejo, hari iya, bergawe. Duh, wah ini biasanya nih. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam. Mas, kita panggarap nakoni sing dua umat kemen disi. Mas, kia punten ya, amit baik kita garap nakoni sing dua umat kemen disi wongnya. Yang punya rumah ini kemana? Hibiung kandi, aing ge nginjem korekna euek ngejo. Lagi nginjem beas ongko. Terima cerita nih bagi mbak. Iya. Awah, gitu nu bukan awah. Wah biung kandi teu nyaho. Kerkandi. Mang pepatin teu nyaho puguh. Ek ngejo nya dewek nyangan korek. Bisa ngejo-ngejo ning pawone uang ya ora ya? Aneh jama. Kumaha kita kan di dia ieu bagaimana kan di kami nanyakeun. Panteu nyaho, kami ngejo korekna eueuh. Aya naon sih nangan jalma eta? Kita pan garap nakoni lagi awit biyen njukut kerembong telu nggo sarahan. Urung nyaur saperak-perak acan ya, Mbak? Ek nagih. Kami ki ngerti Sunda, cuma pengrasa sing kayak jenengan raine rai-rai. Apa ya arane, Mbak? Rai-rai keruduk. Geus awah aja mana ha? Eueuh, eta saurang di. Iya nya. Urang lieu. Bisa ke dia. Ini Jawa sih ngomongna. Terus ieu kumaha ceritana ieu jama eueuh kieu ditagih Mbak ieu eueuh nu itu eueuh si Dewi eueuh kumaha ieu? Saudara orang kudu balik deui mun cukan tak kumaha. Terus inget ya, ente duwe utang terpal papat. Oong ke aing jagongna garing sapaena deui. Terus lah buka tanyong geseng kiraine. Geus heuh. Ah, kun. Udah tinggi. Biasa tes moyong nangan biasa. Kun aing mah buka hutang kadang anyaran kada grating nagina nyelok kita tah majal manyaran gitu. Kasih. Saha yang aing ngaran aing teureun. Emang bisa ngutang naon dah? Hutang terpal opat abis jagongna can garing. Kepal opat. Oh. Berapa ujur ndas sama ngutang opat. Kan ge di saya panen jago. Terus saya jagona geus galaring tadi. Acan tadi tatagih bae, tadi ke can garing hayung bae, ditatagih suruh bayar. Saya buka diskon. Oke, bukan ada. Saru itu. Aku masih Saku mah goning opat. Saku masih tadi nakun. atuh utang naon saku mah bisi itu bisi. 200 kajen heula. 200. Heeh. Saku mah geng 200. 200. Heeh. Siana 150 kumaha. Minggu kajen ke kampang teh aing nambahan naik lara dibikeun ka jalmana. Oh, tuh ya. Oh, makasih ya. Ke kado lah nagih sia ge. Atuh aing mah tenang itu dan jam itu yo. Heeh. Oh, do ada jama sorangan sok yang madang ge kudu ngejo korek eueuh beas beak. Tanaing kumaha kudu ngalaka marang bawa ajang madang. Sip, siap. Ini tes jadi ya, kamaran. Kamaran.
Naon? Yang madang? Oh, dengeran dari mah. Gua atuh kejo ge beak. Dah. Coba kejo. Cuma pernah di mana tuh dah? Aing ge harope udah dengeran dah. Aing ge masih bujangan. Pilok dan hujan. Ya Allah, sok. Julun masih bujang dan kisuk keledek kok. Hujan ge ina kada uruk. Pun, tadi zaman naik kasih wi. Lagi naon? Lagi utang, min cenah boga utang. Terus kuma ayahnya dewek nak, Jewi nak. Kubu si Wina bingkan dia eueuh. Nyasat. Kurang bisi Teu nyaho Jawa tuh ngomong mah teu ngarti. Jawa. Boga utang naon ieu kok ka orang Jawa. Sia nu benena. Paling gitu nyaut naon? Di si das tadi duaan nya mana? Bisi dah. Masing. Masih. Geus kun kaing mantak kejo kasyo. Aing naik kana deungeun heula ngalah kamarang. Tenang kayak zaman daeng berak. Kayak saya kari kayak mah bae. Aing beho ari tas ngalah mah. Aing geus aing. Apa? Minta kade ngalah kamarang bisin kayak sia. Bibirna kaseureun. Ah biar aing Emang beracun. Kayak bisa kasih. Temen jama. Ini mau kasur. Tawang baru bang nggak ngemplong. Martina. Bisa. Si kisah nau si iyo. Si kisah kasih di sekolah kan di mama. Iya barongsong. Gawengnya dari bae. Siapa sih ngomong, sing nyaware siapa? Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai Silindi ngumbah barongsong kang hulu di poena berbentuk kutang tank top. Apa sih? Bener kan? Ya Allah Gusti. Tak sangka ke laundryane. Sapa ngonong Yulindi? Bukan sih entrok apa kutang gitu pragma. Ih, Allah Akbar. Stres, temenan stres. Si Dewi ditagi. Nyokot non kuhan teh barang-barang aya ruku aya naon teu dibayaran. Si Endas nyokot terpal teu dibayaran. Buras Tina nyokot borongsong teu dibayaran. Kisahna nih. Ieu deui sarak teh deui. Yang mah stres. Aduh. Kada lagu-lagu ya Allah. Kita sih kerku meta gulingan di dia. Ya yang mah stres teman teh da sumpah. Eta ke kalau poe kasur batur. Ya orang aja yang unge langka. Kerku masih ulang guling. Buras Tina jeung si kisah nyokot borongsong. Tah. Bareto. Engkau nyandal mana? Ibing karandi. Mun ka karbon heula. Ke kebun janji pan ngalawa yang kieu dinarikan. Atuh da aya nu ek narik pan agi ka kebon marangkat. Licik temen. Atuh da keur teu baroga duit mun. Siaga eta alasan teu boga duit boga duit buuk mah diwarnaan jeung meong dan kitu. Engke tenang kadang deui aing boga. Sahawa panas nemen yakin sumpah. Oh, ayeuna tah. Kada Apa-apa main pan panas. garing. Ya lah ari garing, ora usah ditagi langsung didokon yang umay aku ngerti beli sih sampean yuk. Oh, ngerti. Ya, nu aing kadernya. Di ditu lompang cecet ka dia kena ka Buras Tina. Kosong. Terus aing runtag sih ya. Nah, Ya. Hiji nu oren. Ieu dia kendastar budak leutik. Tah, jeuleu. Borongsong kang hulu didargiekeun. Ikan penipuan secara halus. Pegawai Silindi ieu. Tah jeuleu. Tah moina dan kari ieu. Iya, apa orang monyet? Geus balik dia. Kisah. Saya tahu kalian ada di rumah. Ada ditagih hutang kepada Mingso kayak tenggek. Mas, kita orang Andi. Kita lagi
ngeletik kue sing di rumah kieu Mas. Duh, kerma. Ngomong naon hati-hati. Sing duwe omah kieu anakane Yurastina, arane Toli anaknya arane si Kisah. Sing pinggir maning kue omah Yu Inah. Sing pinggir maning omah Yu Darti. Kue uang papat-papate jukut barang ning aku tapi nganti saiki urung nyaur seperak pun. Kue bokatan kancane sampean kue sing arane Das, jukut terpal papat maring nyong. Urung nyaur secuil pun. Jarane jukut wis garing. Nanti saiki urung bayaran. Primen ceritane Mas? Deui jalma ngomong naon padu ngarti sorangan bae wa. Ngomong naon padu ngarti sorangan bae wa. Bener orang dia iya. Kudu make bahasa Indonesia. Ih, gini sampai melongo kayak cacing Mas. Ngomong apa sih? Sampainya beli ngerti Sunda, beli ngerti Jawa, apa primen Mas? Iya. Aku nggak ngerti Jawa. Ih, saya aja ngerti Sunda. Ya udah, pakai bahasa Sunda baik. Iya Sunda gitu kami mengerti. Tapi kan sayanya nggak ngerti bahasa Jawa. Ya enggak, ngomongnya Sunda, sok. Ngomong naon sih kita? Kami nanya, kin sing di rumah kin karandi, ya. Oh, nu boga imah ieu. Heeh. Tadi mah jeung ka kebon teh bengek kana jagong biang erek kumaha. Tapi pernah sampean salah serok apa cek? Apa siapa sih Mas? Sales. Ilok dan kieu sales. Apa sih sampean sok dagang susu Yakult nih gerobagan? Lain, urang mah kurir. Nang kayak rai-rai tukang kerang ngono keripik bodin sing di asong-asongan ning dalam. Gorengan, tukang gorengan. Wis saya kita kon kieu make sing arane Yurastina mendi. Tadi mah isuk kerapuk di jalan juga ka kebon ek ngalajagong biang erek kumaha teh nyaho, biang kana bawang. Si Mas nang ngerti Kak zaman nu ngaranna si Dewi jadi yeuh. Dewi. Heeh ngerti. Kumaha deh? Kue gen jekut barang nih aku dorong nyaur secuil pun nih aku saya. Terus saya jalan mana tahu di mah? Ya mesti gedor-gedor temboknya pintu nih kalau jendelanya wis kue gen orang betuk. Kerpina meureun. Ya wis kayak wis. Saiki aku kan ngomong ke Mas. Engko adong misalkan bangsana Yu Inah, si Taripah, Yudarti, si Kisah karo Mboknya karo si Dewi Keding segala macam wis pada teka. Kue ditagih be siji-siji ya. Tukang kredit sing kue sing gagah sing ganteng ya, nagihi menek kongkone telung dina memburi mengarep kudu wis lunas kabeh. Ngerti Mas? Ya, ini jaluk tulung ya. Kok sampai nyatet nomor aku wis ya. Ya wis. Nomor aku nih si Dewi mbuni sapa. Oh. Ya. Bisa Mas ya, permisi ya. Baik itu jalan aku duduk rumah waktu lagi nasi resep doi. Kumaha? Lagi baik gandeng karena jodoh hari ini. Kan bayarin das ya. Acan kayak aprok. Yo. Pan tadi heueuh. Jalan mana aprok jeung kita ngomong dia telah tak aing. Suruh cenah eta dipapadulihan, ditagihan hiji dikumpulkeun bisa di aing. Kain heugeus. Cek nang ge kadirna minggu hareup. Kira-kira lamtun kumaha septem teh duitna lagi saraya teh acan minggu hareup. Enggak saya ngomong minggu harus magari kayak gitu kok. Siapa sih Kim? Ih, kok makan kain ya? Ini mah tebal kang kenaon. Kebenar. Oh, biar itu zaman tadi kumaha zaman itu kain. Nyaku. Berarti dewek jeung sadi lagi. Dia sama blok dia. Seberang si opatan. Patan kaliman. Kadang blok dia kaliman mon kalima aing mon. Jangan masih ya, tak? Lagi hutang kan kami nyokot terpal. Yung batur mah nyarokot non bae. Tan anak bae pandal mana risan. Ndak, arif nyokot naon ulah. Berarti gerah hiji ta dua ulah sampai opat. Saya sih cenah tadi kana kamarang kencang dengeuna. Ya, satu gua yang dok kolok kemarana. Cuma nang ieu dok na bingkan gitu. Ada sama ya bae jang dengeuna ngalah kamarang atuh. Seureut mun seureut cek. Ih, ruangnya pada ngumpulin ning kene ya. Mbak, Naon? Orang-orang mau sana mah. Penting banget, lupa